Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu urang diajar basa Sunda dina dinten Rebo ieu. Tong hilap subscribe-nya diawatan ku maca doa sarta acan belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ayeuna urang diajar tema 3 nyaeta kagiatan nu biasa ku urang lakonan sapopoe. Ayeuna urang tingali gambar salajengna. Tah ieu gambar barudak bade angkat ka sakola. Angkat ka sakola nyaeta kagiatan sapopoe orang mun bade angkat ka sakola unggal poe Senen nepi ka poe Sabtu. Ieu urang regepkeun carita nu bakal ku ibu bacakeun. Tisna ge sakolana sarua jeung hidep kelas 1. Saban indit ka sakola sok nyamper sobatna nu ngaranna Oki. Kitu kagiatan maranehna saban isuk kajaba mun sakolana keurepre. Geura urang regepkeun babarengan. Ieu gambar Tisna jeung Oki indit ka sakola. Yuk dangukeun caritana kumaha. Saban isuk Oki disamper ku Tisna. Henteu leleda terus indit ka sakola. Sok laleumpang lantaran deukeut. Teu kungsi 10 menit oge nepi. Tara kabeurangan sabab tanginas ari tanginas teh sok suhud. Komo lamun keur giliran piket mah kudu sasapu meresihan heula kelas. Kabeh kagiliran saminggu sewang. Tah ieu gambar Tisna jeung babaturan mun di kelas tos siap diajar narima materi ti ibu bapa guruna. Urang ge kedah kitu. Diajar kudu saregep, ulah bari heureuy. Kitu deui teu meunang ribut garandeng, marotah jeung lulumpatan di jero kelas. Komo silih baledog mah bisi matak cilaka. Tah eta carita kagiatan Tisna jeung Oki saban isuk laleumpang bari indit ka sakola tara kungsi kabeurangan. Di jero kelasna oge diajarna saregep. Apan pangajaran ti ibu bapa guru kudu diregepkeun. Diajar teu meunang bari heureuy atawa malaweung. Pek ayeuna jawab 8 soal ku hidep nu aya dina kertas BDR halaman 5. Tiasa dibantosan ka ibu jeung ka bapa. Gampang sanes. Tah kumaha ari kagiatan hidep sapopoe? Cing pek ku hidep caritakeun. Carana mah jawab we pananyaan nu aya di handap. Tangtu hidep bakal bisa nyaritakeun kagiatan sorangan. Tabu sabaraha hidep ka sakola? Sok bareng jeung saha ari inditna? Jauh henteu ti imah ka sakola teh. Memeh ka kelas sok naon heula. Terus ka mana bubar ti sakola teh? Di imah naon wae nu dipigawe. Iraha hidep ulin jeung babaturan. Hidep resep kana kaulina naon? Tah 8 pananya eta tiasa dijadikeun urang caritaan kagiatan sapopoe nu tiasa disarekeun ka
wali kelasna masing-masing. Ayeuna urang lajengkeun kana diajar maca anu ngandung sora vokal. Nu kahiji nyaeta sora vokal e. Eurih, careuh, sampeu, eupan lauk, careuh bulan, sireum ateu, sasak beusi. Ayeuna nu ngandung eng, buah ngora, bango di sawah, angin peuting, langit bengras, sayang engang, goreng bawang, engkol lem panjang. Ayeuna sora vokal e nu sejenna. Eueuh, eumer, eunder, euteup, leueur, seueur, keueum, leueut. Beureum, seukeut, keuyeub, peureum, peunteun, geunteul, beunteur, lempeuh. Lajengkeun deui. Angin, langit, suung, teang, reungit, kawung, munding, benteng. Engang, bangkong, bingkeng, bangbung, kalangkang, balingbing, cangkaleng, barangbang. Tah eta wae pelajaran basa Sunda dinten ayeuna diucap diulang nepikeun ka bentes ke laporkeun ka ibu guru kelasna. Ieu urang maca doa saentos diajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran bahasa Sunda atau Srengse tong hilap dibereskeun deui pakakasna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.